Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu guru pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipika hormat. Sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat anu teu kaitang. Anu parantos masihan kasehatan sareng kesempatan ka urang sadaya. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngalungsurkeun cahya ka imanah ka umatna. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kenging syafaatna di yaumul akhir. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan kabanguran rumaja di lingkungan urang. Di aku atawa henteu akhlak tur moral anak bangsa urang teh ayeuna tos kacida turunna kenalan rumaja tos lumrah di mana watak pikasediheun jang harapan bangsa. Tawunan antara rumaja lumangsung di sagala tempat. Selain eta oge rumaja anu masih sakola teh seueur anu ragrag ti kasewan. Ngahaja kenakalan remaja di antara pola kenakalan remaja teh nyaeta narkoba, seks bebas jeung kenakalan lainna. Upama ieu rumaja dibere atikan agama, moral jeung budi pekerti ti leuletik. Moal kapangaruhan serta kaseret kana kenakalan remaja. Peran kolot dina kenakalan remaja kudu dilebetkeun peran kolot nyaeta ngawasa jeung ngadeuketan sisi psikologis budak. Di ayeuna sebagai sepuh barudak urang hayu sasarengan urang leuwih merhatikeun anak urang tapi teu kudu diwatesan teuing. Sangkan aranjeunna henteu ragrag kana kenakalan remaja. Saderek sadayana para umat anu kusim kuring dibanggakeun ti kawit ayeuna hayu urang usaha leuwih kuat ulah kagoda kana kenakalan remaja. Hayu urang cobian babarengan ngajagi diri teu kenging kabawa ku sababa-baba. Sakitu we biantara singget kenakalan remaja perkawis kenakalan remaja mugia aya mangfaatna nyuhunkeun dihapunten saga upami aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.